Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina malam ieu urang bakalan carita si kabayan ulin jeung jawara. Ulah seuri ya Icu Kinarja. Jadi orang atur nuhun anu entos subscribe kana channel ieu Bolonyon Channel. Jadi dina malam ieu urang bakalan nyaritakeun si kabayan ulin jeung jawara kuat. Jadi si jawara eta henteu sieun kanu ngaranna jurig, henteu sieun kanu ngaranna satwa, henteu sieun kanu ngaranna jalma kuat. Pas kabeneran ulin jeung si kabayan ngobrol jeung si kabayan, singkat cerita cek si kabayan, jawara ari maneh kunaon bisa teu sieun kanu ngaranna jurig, kanu ngaranna jelema. Yo aing cek si jawara puasa aing 5 tahun. Duh lila dia. Singkat cerita ngobrol lila jeung si kabayan. Pas di jalan karena keur leumpang jeung si kabayan. Pas di jalan eta si kabayan jeung si jawara. Si kabayan nempot tai. Teu bebejakan si jawara eta tai kebo eta. Pas ditempok ku si jawara, tai kebona eta dilengkahan. Langsung ku si kabayan, dia mah jawara mah teu sieun kanu ngaranna jelema kuat jurig satwa nu lainna. Ari tai kebo ku dia dilengkahan, ngaranna jawara mah layak ku dia tai kana beungeutkeun tah. Ih dia mah kabayan ku aing tah dikana beungeutkeun tai dicokot ku si jawara. Dikieu-kieu tuh aing tuh tai tuh ku aing tuh teu sieun aing mah. Sieun kanu ngaranna tai, sieun kanu ngaranna tai kebo tuh dia. Langsung si kabayan kikiprak. Wih. Langsung gogoroan si kabayan. Jawara gelo, tai kebo dikana beungeutkeuna. Mungkin malam ieu urang cerita si kabayan eta banyak heulanya. Masih seueur kayaknya cerita-cerita nu lain. Si kabayan, kapinteran si kabayan, kebageran si kabayan, kecerdikan si kabayan. Nah, jadi ulah poho like heula. Like, tak geus di like karak subscribe. Ulah sampai ketinggalan Bolonyon Channel. Assalamualaikum dulu.